Payung agung Pajajaran Magelaran. Rumpaka-rumpaka jadinan bumi para Jagabaya Batam. Rupina upacara pamapagen, salam panganten pamagen sejadi awita. Kami nyalindung tepikeun panggoda setan kalayaan asmanu agung anu ulas asih kilo kali Cimaja Sok tong lo bantu tidur Kepalaku naon we kumaha kami ya
kudu dipilih. Anu mana? Bapak hajat aya, bapak hajat. Ayah. Ibu hajat. Ayah. Panganten anu geulis aya. Ayah. Aya eta teh. Ayah. Aya. Komplit. Urang ngali ka ibu besan sama bapak besan. Ibu besan. Bapak Iyet aya, bapak Iyet. Ayah. Kurang. Ibu Ida aya. Ayah. Cep Ijal aya. Ayah. Kade deui ka kantor Cep Ijal. Ayah. Akak. Oh, bos CRG aya, bos CRG. Kurang. Bos ate. Ayah. Bos kaos. Aduh, kudu dipilih. Bos ate saya. Bos CRG anu mana? Oh. Bos Apuy kadieun. Ayah. Pak Hajat gerak ke pelan. Oh, Aduh, milih anu mana? Kudu dipilih. Bos aku saya, aku tidak mana? Bager, pengantin saya. Aduh, bingung dipikiran. Aduh, bingung. Satadina anu hiji keur cadangan, lamun putus di maneh, nu anyar jadi gantina. Aduh, bingung. Duanya pada bela, pada cinta, yang itu kubai jadi kuning nurayungan. Sudah nanti bisa ngalaku mana. Oh, urang aja. Oh. Hakikatna urang mendadak Allah nya. Dina rupi mamaksana urang sadayana. Mugi cing pasiran lancara, mugi cing pasiran kasalamatna tuh. Urang pangraja kitu heula. Di ieu urang bebenah heula ieu. Urang anu ngahan eta kamarna Gusti Allah. Teman, mulia teman, anak ini.
Aduh
awur-awur di papasangan antara tangga dengan cah darana ieu pang bagi wayahna pampiku asih kau kembang kahebat. Rasa papasangan angsir sesisir tapi gali lahir dari sum rengse budina bumi dimaraca kalungkung beres nusalajengna mana carayana supados panjang baik katepangan parantos disayongikeun.
Tis asih rumustan Nukalawang kabajaan Mugia ridona Allah nyarangan ka urang sadar harsa pamuka rahayu rahmat Gusti anu maha welas ulas asih pilih tanggi mengawasa dunia alam lahir alam batin orang-orang kenapa sulit kerah minamana tumarina sanggang dengar narina bukas raja pamu hidupnya ayat 2 papasangan ayat bunga ayat sedih ayat bulan ayat putih ayat susah ayat baca ayat awet ayat lelah perlambang cinta nu abadi perlambangkeun kuramat cinta mencinta bakal tetap manja dir gunung tanpa sagara tanpa basisir walaupun kita ibunan lemas ku kahujanan cinta tetap langgeng abadi moga kita dua perlambang ramadhan cinta cintanan satungtung hirup satungtung nyawa ayat dina badan ramadan cinta rupanya iki sinir siloka sasmita kita gerakin cinta dina yuwa keur hidup dua insan papasangan dilabatkan kurang cinta cinta ramadhan cinta iya nyerap nitis kali perempuan hidup abadi hidup cinta negara amin ya Allah ya Allah beres bu ya alhamdulillah abah aduh salah jana amu naon ya yakin nih tawis kabuna tawis kabarjaan dina ieu waktu si kasep jeung si geulis kecu dina ieu waktu rutina urang ngagerakeun rasa kabunga urang tuna heula rasa kasedih urang kamplokeun rasa kasono rasa kanyaan khusus kalau kasep sareng nu geulis dina ieu waktunya urang pateakeun cuk oh para padaya para nu gaeulis ieu urang sina kapayun dina ieu waktu urang kawitan banyak kadinya urang kawitan dina ieu waktu persembahan lapakna di kawitan